أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Eling-eling umat Islam, di mana nguping nu azan. Allah undang kanu iman, enggalkeun ka masjid datang. Ngurus sholat berjamaah, kalakuan ahli sunnah. Masjid teh tempat ibadah nu dimuliakeun ku Allah. Sanaos teu gaduh sarung, kana sholat ulah embung. Ulah sok sumput salindung, geura nyembah ka yang agung. Sanaos bumi diukir, kana sholat teu mikir. Lami-lami jadi kafir, disiksa munkar wa